Halik atuh ek di akutan kali itu. Heuy, Halik ek di akutan kali itu kaluhur. lain kehalanan ece teu ngarti. Nah, kanteng ditek-teken ka luhur ieu. Kan ek niuhan imah. Aing rugi mun hujan kudu nurun-nurunkeun deui. Apa niuhan imah ngarah buni, Heuy, ngarah teh asup cai ka jero. kudu nurun-nurunkeun deui, urang teh kudu muruhkeun deui. Moal halik ya, ngagokan we itu bisa kabur beurang. Cicing abis si hujan kecape nurun-nurunkeun deui, ditaekeun diturunkeun. Heuh lamun teu ditutupan kita bakal banjir di imah, banjir. Loba cai di imah. Heh, Loba cai di imah banjir. cai aya teh bisa rek minum, rek minum. Aya halik ieu ek digawe. Hayang cai. Lain hayang cai ieu ek di akutan ka luhur. Ek di akutan ka luhur. Oh, Halik tanggung jawab ka mun hujan turunkeun deui. atuh kapan ngarah ieu jiga kieu. Oh, da mun kahujanan urang mah sieun lede sieun balaya kenteng namun kahujanan kumaha? Aing geus atuh ai kitu mah lieur coba konita ah. Balik ka Jung ah. Paruguh ah. Teu balik pisan budak teh kumaha lamun hujan kudu nurun-nurunkeun deui, muruhkeun deui wae lieur atuh ece. Nah ya. Nah sih. Kenapa bukan ieu Paku? Hah aing lieur aing. Si Ece waktu kita digawe tadi teh tapi cenah ulah ditaikeun ka luhur kenteng teh. Cik si Ece, Heeh, aing kumaha teh ieu bingung. masa apa si Ece mah kurang tua mah? Bae kan Kurang pendengaranna gitu. Kan itu imah teh budakanya. Heeh. Baiklah urang mah udah. Baik. Kamu nurutkeun ka si Ece kumaha? Oh. Cenah ulah di kaluhur-luhurkeun cenah bisi aya hujan badag cenah kete Hujanan. deui. Ah, Ece. Kumaha urang digawe? Gawe lah, wah kieu gawe. Tuh kurang Paku nya. Oh cenah ulah ditekeun kabeh jeung mau teh bisi boleak. Si boleak cenah kentengna. Ayo kada. Aya si Ece.